Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi syumusi ma'alimil bayan amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun al-ayah. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din al-hadis. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan beragam kenikmatan, di antaranya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Kunaon nikmat iman jeung Islam nu paling gede, tapi jaka hayang urang mah duit nu loba. Urang mah hayang na duit nu loba, tapi padahal mah nikmat nu paling gede mah lain duit nu loba. Nyaeta iman jeung Islam mah jerona ngaji. Sedengkeun ngaji mah tunduh. Wah, meunang moal urang iman Islam. Mudah-mudahan orang selalu aya dina iman Hamdes kamari yasinan tilu kali nisfu sabannya. Alhamdulillah Pak Amprok jongok kumpul di dia dina raraga nyaeta istipalan bararudak ngaji. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan dilimpahkan dicurahkan ka junjungan alam Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil kiamah. Amin ya robbal. Hayang orang kabehan di syafaatan ku Kanjeng Nabi, hayang percaya ayana pertolongan di kue kiamat. Lamun orang geus percaya, insya Allah bakal menang syafaati yaumal kiamati hakun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula cek Kanjeng Nabi eta benar-benar nyata. Saja manuta percaya moal menang syafaat. Yang saya hormati para alim ulama dimanapun berada, para asatidah
bil khusus terutama anu kusim abdi sangat dipika hormat nyaeta guru urang sadayana Al Mukarrom Kiai Haji Abdul Karim. Alhamdulillah tiasa hadir. Ampura kaji kosil kayana. Kemudian anu kusim abdi dipika hormat Al Ustad Asep. Bari mah jadi ustadnya na. Kamari mah lang-lang buana keneh. Bari mah geus nyaho kana naikna pangkat. Alhamdulillah kurang doakeun ya guru orang Ustad Asep, mudah-mudahan dipanjangkan umurna, mudah-mudahan para kiai para asatidah nu sanesna dipanjangkan umurna, dijembarkan milik rizkina, ditambah-tambah keberkahan ilmuna, amin ya robbal alamin. Oke, anu kusim abdi dipika hormat dua orang anu istimewa nyaeta orang tua kaula, ibu kula, bapak kula, mudah-mudahan sadayana tiasa dipasihan kesehatan, amin. Tiasa dipasihan rizki anu seueur, diberkahkan kehidupanana, amin ya Allah ya robbal alamin. Tekhilaf oge ka nenek kula tercinta nyaeta Mah Haji Rodiah ya selalu eksis, selalu ngadukung ka incuna, selalu aya, selalu hadir, bahkan nyumbang segala kamari. Doakeun kurang mudah-mudahan nenek kula ieu dipanjangkeun umurna, amin. Disehatkeun badana, dilobakeun rezekina, amin ya Allah ya robbal alamin. Oke, terkhilaf ka MC urang sadaya eta mamang kula, kita MC nya salona disewa. Dah alhamdulillah geus loba nyumbangna ieu. Mudah-mudahan mamang kula ieu diberkahkeun kahirupanana, dijembarkeun milik rezekina. Mudah-mudahan ulah waka nyandung. Tenang biji, tenang didukung. Oke, terkhilaf ka para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan urang kumpulna kabehan di dieu menang magfirah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kaula di dieu nyaeta ngahaturkeun nuhun ka sadayana atas kehadiranana datang ka acara ieu. Anu mana acara ieu teh anu inti nama cek ulama sabenerna mah ngan saukur ngariung selametan. Jadi urang salametan rek menyambut datangna bulan suci Ramadan. Ta urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Sakitu sebenarnya mah ngan aya tambahan deui ka dituna. Tak ulang atur nuhun oge ka para dulur-dulur, ka para murid ieu patungan. Alhamdulillah patungana gede sering sajuta patungana bisa nyawa ieu tenda hargana 50 juta. 50 juta. Daya alhamdulillah oge atur nuhun di samping para murid nyumbang dulur-dulur ge nyarumbang anu mana diketuai oleh mamang kula Mang Oji. Tah jadi samemeh kula nyieun acara Mang Oji geus lieur ti heula. Jadi kula mah lamun boga acara Mang Oji pasti lieur. Sebab saparona ku Mang Oji kabeh. Alhamdulillah doakeun ku urang ieu Mang Oji, mamang kula jeung dulur-dulur nu sejen selalu aya dina kasehatan, amin. Dipanjangkeun umurna, dijembarkeun milik rezekina, amin ya Allah ya robbal alamin. Anu selanjutna kaula mohon maaf atas segala kekuranganana. Anu mana pasti ieu loba jasa kekuranganna, loba jasa kurang sesuai jeung ekspektasi para hadirin wal hadirat. Bukituna kaula mohon maaf.
Oke, hatur nuhun ka para ibu-ibu anu paratos marawak weh ngan teu bisa disebut ini jiprijina ieu batinnya. Pokona mah hatur nuhun parantos nyumbangkeun kuehna, duitna, tanagana, waktuna, pokona mah sagalana mudah-mudahan dibalas ku Allah kalawan balasan kahadean anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya robbal alamin. Seetik himbauan seetik naonnya tanbihun. Jadi iya budak tea di dia tea ngaji, di dia tea ngajina henteu loba. Komo lamun magrib mah ngan saukur Quran doang. Jadi di dia mah henteu kos di pasantren. Ai hayang seubeuh ngaji mah di pasantren. Nyawa seubeuh di meureun. Nah pokoknya mah hayang seubeuh mah di pasantren. Ieu mah ala kadar doang ngaji magrib nyangcang supaya ulah full ulin bae. Gitu doang supaya ulah full main FF bae. Malah mah geus asup ka pengajian ge kadang mah wayahna ngaji mah komo malam minggu mah geus baraleg. Eta asal kula nyarita video langsung bae geus ngarti oreng video naon urang. Eta geus baraleg. Eta lamun geus kos kitu bahaya tak? Bahaya jasa lamun geus nyaho kana video kos itu bahaya. Matakan pentingna orang sebagai kolot ngadidik anak ketika tekaur ngadidik di imah didik anak teh lumpatkeun ka tempat pengajian. Bawa bae ka dieu bisi aya anakna dek ngaji bawa bae ka dieu. Bawa bae ka dieu. Geus datang ka dieu bawa balik deui lah. Pulang masaheuk marabang. Tah Haju emang di samping ngaji maghrib alhamdulillah mantas isa ngaji kitab. Tah lamun ngaji kitab mah eta nganyahokeun tentang rada luas. Ai Quran makan saukur maca Quran doangnya. Tah lamun ngaji kitab mah nganyahokeun tentang hukum-hukum. Eta ge lamun ngaji bae. Eta ge nu ngajina lamun teh es bae. Eta ge ngajina lamun ngadengekeun bae tuh. Jadi ngaran ibadah mah tapi kurang sebagai manusia eta dititah ibadah sebab dina Al-Qur'ana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kaula nu agung nyiptakeun jin jeung manusia melainkan supaya ibadah. Geus urang jelema lain euy dah jelema lain jelema geus berarti ngaran jelema mah kudu ibadah. Kunaon sih Allah marentah urang ibadah eta teh kasih sayang Gusti Allah. Boro-boro kasih sayang subuh hese ngeunah jasa eta ditahudang ku Allah kabina-bina ta Allah. Ulah kitu eta Gusti Allah karunya bisi hayang ka hati kieu ya urang boga anak urang balik sakola laju ulin mamawa HP eta diteangkeun moal diteangkeun kumaha bahasana ceng balik heula kumaha ceng lamun keur ngeunah ulin kita balik dahar ngeunah teh eta senep keur ngeunah ulin kita dahar. Tapi kolot kunaon eta ditadahar karena karun lain endeg nyik tah ieu ge Gusti Allah karunyaeun ka makhlukna henteu nita salat ka potong henteu nita salat ka buaya henteu nita salat ka embeh tapi nu ditita salat mah nyaeta jelem nu ditita ibadah mah nyaeta jelema sebab Gusti Allah geus ngadamel surga jeung neraka. Anu mana surga teh diasupana ku embe apa ku jelema eta surga diasupana ku embe apa ku jelema ku kotok apa ku jelema. Tah mata kurang lamun naik ka surga kudu daek ibadah sebab neraka ge eueuh di dituna diasupan embe eueuh caritana embe disiksa gara-gara ngalakian mana aya dina hadis mana ge
aya kitu kotok putih lamun ngadu eta ka neraka jaekeun buka kotok nah ka neraka. Nah jadi nu ka surga jeung nu ka neraka eta jelem mata ku Gusti Allah disiapkeun para utusan jang naon basyiron wa nadziron ngabubungah jeung memperingati kanu bandel-bandel supaya naik ibadah. Kanjeng Rasul geus aya turun ka para sahabat geus aya turun ka para tabiin geus aya turun ka para alim ulama selalu disiap-siapkan tinggal daekna doang. Jadi ibadah teh hese bisi hayangnya sekedar ceritanya setik imam bari belajar ngomong banyak nya geus heubeui moji ulah kukumanya geus kajian dikebel ge bodo amat nya bisi moal ditaekeun ku ya anakna macem-macem. Tah ibadah teh hese ibadah teh kudu aya 4 perkara. Ibadah eta kudu aya 4 hiji ilmu kadua amal katilu ikhlas kaopat khauf hiji ilmu kadua amal katilu ikhlas kaopat cekelan eta asli ibadah teh ka situ. Ngan urang mah nu dua mah hese teh urang mah eta bae hiji ilmu jeung amal. Urang warideng neangan ilmu supaya anak urang bisa berhasil mendapatkan ilmu teh kumaha Mang Udin dina kitab taklim di bejaan melalui syiran alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'i habibayanin Lukain wa hirsin wa astibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin paulun mapailun paulun mapailun paulun mapailun paulun mafailun. Ta eta kalamun kodimun ge eta wazana bahar towil bahar panjang nya kan panjang kalamun kodimun lah anu sok solawatan ieu kudu nyaho wazan supaya ngepas supaya ente acak-acakan lingkaran wazana nyaho tadi nyaho teu udah jam lah. Oh jam 9 lewat berarti 5 menit deh. Jam menang pamere baturan baju menang pamere batur. Alhamdulillah ulama teu pusing. Di sekitar kulan para rusing. Tah iya di bejaan lamun hayang menang ilmu eta kudu melalui genap syaratna. Kumaha ceng sasalawatana teh ceng eling-eling nyiar ilmu mulya moal pisan rek namun genep syaratna kahiji hatena genol katilu gede kaopat cukup kalima lila kagenep pintar eta kitu mun hayang hasil lukain anu kahiji si anak kudu iya anak kurang cerdas teh aya akalan teh aya hatean teh geus berarti cerdas. Lamun teu menang ranking ulah salahkeun anak salahkeun guruna teu mere ranking. Iya anak cerdas tapi kok bisa beda nu ieu mah apal nu iman teh lantaran kefokusan anak
eta nunyian lambat eta kefokusanana. Jadi ketika guru nyaritakeun kieu nyana henteu merhatikeun tah eta malaweung matakan cek guru kula mun di talaga teh awas ulah meleh odok bentakkeun matana pantengkeun hapena haulillah gitu teh. Masya Allah eta sok dicaraman gitu bae sebab naon keur ngaji mah hayangna nuang musuh. Ente kacara ngadengekeun nyanyi, ente kacara